Hei barudak sing tarimu, hormat kanu janten guru, ucap lampah tingkah laku supaya manfaat ilmu. Hiji ulah miheulaan mun guru angkat angkatan, kadua dina riungan komo ulah ngadeukeutan. Lamun urang lelempangan, katinggal guru tukangeun. Lempang kudu dikendoran, jeung kudu nyisian jalan. Kaasupkeun kirang hormat, henteu buru-buru ngejat, jeung guru rek papaliwat, urang kedah nyimpang geuwat. Urang kedah enggal hudang, aya guru rek ngalangkung. Urang kedah enggal hudang, sumawona keur ngadapang. Anging lamun diizinan, ka guru rek miheulaan. Kitu deui mun ngizinan, pek dariuk ngadeukeutan. Tilu ulah wani ngomong, ka guru ngajak ngawangkong. Sumawona mun ngabohong, eta kasebatna songong. Anging masihan wewenang, ngajakan guru ka urang. Eta teu matak dilarang, pek ngawangkong anu senang. Kaopatna hei barudak, ulah wani-wani ngarempak. Perkara anu ditolak, komo mun ngaruksak akhlak. 5 ulah rek wanian, diuk dina pancalikan. Guru najan kanyahoan, batur wani ngadiukan. 6 ulah seserian, nalika guru mayunan. 7 ulah wani narikan, sorak ka guru nungkulan. Kadalapan kudu baku, hormat ka pamilih guru. Garwana sareng minantu, para putra sareng putu. Hormat nu kasalapana, barudak ulah wanina. Ngagero asma guruna, eta banget dicegahna. Anu disebut guru teh, najan nguruk sakali mah. Anu diridoan Allah, sabab tumancebna manah.
Tah ieu adab-adaban ku barudak pek lenyapan sangkan hasil pamaksa dan manfaat ilmu Pangeran.